jeung coklatna lamun ulang hayang hirup rukun jeung sabar, sekolahna jadi betah suasana. Tapi misal ibarat mana ada atuh. Isuk ningali manuk hibar ka langit biru. Lamun urang silih aku, lain silih tengkir. Aya naon ieu ribut-ribut? Mau pacu dipake nggak bebatane lamun urang seni tulung jeung aku hidup jadi tenang jeung teu ribut. Hidup rukun di sakola. Cai herang dijerokeun deui teka tingali tapi aya karukunan teh penting pisan senajan teka tingali karena manfaatna. Tina ieu carita urang diajar yen hirup rukun di sakola teh kacida pentingna. Urang teu meunang gampang nuduh batur lamun can terang kanyataanna. Ku silih percaya, silih hormat, jeung silih hampura, suasana sakola bakal jadi leuwih tentrem, bagja jeung pinuh ku bagjaan. Like cherry blossoms blooming